Tah besti sore ayeuna mah urang ngabereskeun heula anggoan ieu teh canakeun si jalunya tah urang lebetkeun we ayeuna mah si anggoanana teh kena kantongna. Urang siapkeun nya sangkan engke teh upami disampeur teh atos siap kitunya tos siap berangkat tos beres sadayana mah. Tah nyuhungkeun pidoana nya ka sadayana ieu teh murang kalih abi anu pangageungna teh bade turnamen sepak bola ka Garut. Mudah-mudahan kengeng hasil anu memuaskan sesuai harapan orang tua. Tah abi atos beres ngabereskeun acukna ieu si jalu ge nuju nalian sapatuna atuh teu hilap ieu teh kanggo bekalna nya nyanak emam we cek abi teh tuh kanggo sajoleun da kanggo hari-hana mah ieu teh disiapkeun ku tim ti sepak bola na. Nyandak bekal emam na ge henteu nu sae besti sangu timbel tuh ieu teh endog kengeng ngarebus sareng daging we kengeng ngagoreng. Tah alhamdulillahnya atos beres. Tuh murang kalih oge atos siap we bade berangkat cenah tuh doakeun nya mudah-mudahan sing berhasil.